siapa duit be jeung duit teu isuk teu beurang teu sore duit be jeung duit puguh bapak sia teu gawe lain gerandangan pagawean sia ka ditu ulah ngejedog bae di imah atuh kumaha Mi jang geus neangan ka dieu ka ditu kumaha ari can meunang mah atuh lain nanya-nanya ka babaturan sia ka dulur sia sugan be aya pagawean tunggeus Mi dulur ku dulurna geura ih minta duit ih di aing duit di mana nyaho sorangan bapak sia teu gawe. Assalamualaikum. Salam. Mi, di sekolahan can bayar SPP 2 bulan geus nunggak. Hadirin ku sia jem SPP ge can dibayar. Ai sia duit deui. Mi, mun poe Senin teu dibayar, orang tua dititah ka sekolahan. Heuh ke aing neangan jaman heula ka si Epet sugan bogaeun. Oh awas ta, mun teu menang duitna aing mah keur sekolah. Sia ku bawel gelas sakola be nu eucreug. Ulah mikiran bayaran. Pas ku sia aing neangan jaman heula ka si Epet. siang ngagetkeun aing bae Nah, beneran karek aing mah sia. tumben sok aing mah aing pasti pinjam duit sayang aing kamari kita dibayar 50.000 Percaya ke aing. Tenang. Kayak kuing dibayar sekalian jenguk kamari 50.000. saya pakai naon pakai daun salaki bibina gitu gawe emang rek pinjam sabaraha duit 250.000. gede amat Bayar kebayar SPP anak aing. kebayar atuh ya tapi aya syaratna Syaratna naon? dalam waktu 2 minggu teu kebayar salaki sia gedekeun ka aing Waduh, salaki aing digadekeun. Neng, Dan si Mi, ya duit jeung bayar SPP lah teu dibayarkeun sia isuk. heuh bawel jadi kolot. 2 hours later. wih lama duit sia Oh, ti Mami tadi jeung bayar SPP isukan sekolah. Hanggeus lah udah dibayarkan ke sekolahan percuma ujung-ujung nama sia nganggur kos aing orang belikin kosmetik yuk supaya orang nambah gelis teh ya Lah, siang mah dipukul mah ge tetep bae goreng. Kos siang hau. 2 hours later. Ayo atuh, cenah ka pasar. ayo geura aing orang susah kamarana sia Ka pasar dong, berbelanja. sosokan ka pasar kebukulat sia minjem duit tadi ke aing bareng naon sia ka pasar bareli kosmetik dong supaya gelisnya percuma rek 20 kumaha ge tetep bae gelisan aing Komo sia, percuma gelis ge tetep bae janda.